ari sasakala nama teh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah eureun-eureun ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah. Bari jeung ku bapa ku anjeun mah bapa ku anjeun mah pagaweana nyeunan patung tina batu bari disembah. Ya Allah. Masya Allah. Itulah Kangjeng Nabi Ibrahim. Terus-terusan dakwah kabejakeun ka Raja Namrud bahwa eta anak muda nu ngaran Ibrahim teh teu eureun-eureun gabentaran ka raja, sedengkeun Raja Namrud teh hiji raja anu ngaku pangeran. Mun aya jelema kadenge teu mangeranan ka Namrud panggil gantung. Ya Allah. Urusan-urusan dakwah mah tiba heula seperti gitu. Lain anyar ku hari lain. Tiba heula. Jelema anu dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah. Datang ke perang kita perangna teangkeun ku raja gantung bunuh dicacang secara zahir ngeri na luar biasa, tapi di akhirat etalah jelema nu bakal sarareun nu bakal iring-iringan ka surga bi ghairi hisab. Awang sorga geus muka. Urang mah ieu nu leha-leha kieu wallahu a'lam. Titah puasa gajah hanteu. Titah korban gajah hajuna mah tungguna mah urang mah neuk nungguan korban batur bae. Kitu bae datang ka paeh teh urang. Eueuh bae sejak rek tampil di hareup korban aing. Korban perasaan. Kangjeng Nabi Ibrahim teh akhirna lantaran dahsyat jasa dakwahna jeung alhamdulillah karena Nabi atuh nu milu loba sieun Raja Namrud asana diantep model kos kieu mah waduh kapangeranan aing beak beh pangeran sisieun ku jelema model pangeran nggak tanggap eta teh kesekian kali ditangkap teh nggak saya nama selesaikan Ibrahim teh belum. Masya Allah karim nyun tumpukan kayuna gede dibawa anak ge ku himar. Kayu nu paling senget adalah kayu asmara. Nyawa sih kayu asmara. Naon? Udah bodoh dia subun ke majelis. Tuh ya, kayu asmara. Lamun gua riba eta teh disebutna cemara. Tuh, itu baheula mah kayu asmara. Asmara teh artinya sesuatu anu tersimpan di dalam hati. Aduh ya Allah. Digundukon gede gunung. Belum. Teu bisa dideketan ku jelema atuh seuneu ebrah-ebrahan gitu. Otomatis dibalangkeunana raja Kangjeng Nabi Ibrahim teh make manjanik teh jepretan. Bandring. Ngon gede. Dan dina kulitna tarik karetna teh nyoy dilepaskeun brus naseun Gusti Allah ya naukuni barda wa salaman ala Ibrahim hasada kuli bardan sing tiis maneh salaman ala Ibrahim jam
salah gitu asup ka seuneu teh Brusti lagi Nabi Ibrahim langsung di jero seuneu teh bejana cenah panas jati waduh tatangkalan jararadi di jero seuneu terutama anggur jeung apel. Masya Allah, maha kawasa Allah. Atuh kami Nabi Ibrahim seseria di jero seuneu. Di toilan sana bejana. Jitis. Senetis. Atuh jana ge kaget. Jeung biasana panas. Lah, jadi namanya istirahat we. Istirahat kerek. Di jero seuneu kerek. Masya Allah. Haji Pendi di jero mobil mewah, AC na gede, teu bisa es, utang masalahna. Panas, aya ASEAN ge panas, sakitu make AC hareudang, Kangjeng Nabi Ibrahim di seuneu tiis, sabalikna pisan. Ya Allah ya Karim. Cik Raja Namrud gua geus pareum sana tinggal ruhak-ruhakna bongkar hayang nyaho coba tutungna kos kumaha ye si Ibrahim bukan buat ya Allah kaget teu muka tuh keur kerek sia nyokerek di sono kula ge teu arti Ibrahim asli apa lain haju tatangkalan aya cenah sia macam-macam ampiling sia ku aing sia heula tuh pangeran masuk kitu deuleu heula tangkal anggur aya apel aya cai curcor jeh kurang dideuleu bener kesangan ge kesang nikmat kan Ibrahim ya Allah maha kawasa Allah. Kesimpulan nama Haji Raja Namrud teh bingungan Kangjeng Nabi Ibrahim hiji makhluk anu pohara luar biasa keistimewaan hese di pikiran make akal jeung otakna tiba-tiba gangge ti Raja Namrud keur marah ngamarahan ponggawa-ponggawana kunaon eta Ibrahim datangkan teh tutung sia buarahnya aya reungit nguang jasyar halangan aing sia balik deui beta reungit nguang boblog sia oh da keindit deui uang goblok sakena ieu ai kunaon cep asup ka ceuli reungit asup ka ceuli jagena terus reungit biasana makan ka ceuli paeh ieu mah nembus ka otak wah muter di otak ya Allah ieu lain sareungit-reungitna jagnya nih waduh di scanning beh di scan dina aya reungit di jero muter becak dokter ieu mah cenah kudu dibelah huluna paeh aing sia tolol ya Allah maha kawasa Allah akhirna Raja Namrud terus lain deui dedeleuan dedengean rarasan otomatis paeh bae kasimpulan Raja Namrud maha kawasa Allah jelema nu gagah ratusan bahkan ribuan jelema nu kunyana dibunuh nyana ngaku pangeran asa aing hirupna tapi paehna ku reungit lawan cek Allah reungit aing Gusti hayu sia pangeran Namrud ku reungit paeh tentara Allah mah deuk maehan hiji jelema teu kudu hese reungit hiji B, coba aku bagi.
sokna Cina asa hirup bola politik yang perekonomian asa aya di leungeun aing ceger ku Allah dibere korollah hancur hudang Amerika sarua di tengah-tengah kalutna corona di dua negara tetap Israel bakal membumi hanguskan Palestina dek direbut mentah-mentah. Masya Allah teu berdaya Turki sekitu geus ngomong bae ge awas dragon tah pokona jana geus kieu kitu teh didenge ku kabehan dunia kabeh ge geus bararing sebab jauh kekuatanana kapan tapi maha kawasa Allah. Ya Allah, corona memasuki Israel, jenderal-jenderalna kena corona, tentara kena corona, kuari geus teu berdaya nu paraeh geus ambalaya maha kawasa Allah lawan Gusti Allah. Ji awas warijan aya kabar berita kumaha jeung kumahana mantak muncullah berita pembuatan masjid Turki. Iyalah saling susul menyusul. Saat itu lemah ia muncul. Terus anu arasub Islam di berbagai negara lain ratus ribuan jelema bahkan jutaan jelema. Maha kuasa Allah dengan hikmah corona. Diurang kuari bangun dek marah runcul sebab lapar jelema akibatnya muncul pemalingan. Iya. Jenisnya masuk macam-macam tugas sekolah kan maruncul macam-macam lain justru Islam kuari teh ieu Islam keur maruncul di Moskow di Soviet nu sakitu harana anti Islam lain anti Islam anti agama tetapi justru dibangun sebuah masjid di Uni Soviet kurang kada ditunggu murah tiketnya di kula 50 jutaan lah ya untung saya tiket tuh aing wajar lah cuma aing tuh menang untung sekali Gus ya boleh. Ya Allah ya Rabb ya udah jaritakeun perkembangan dunia mantak setahun sebelum corona akan terjadi perpindahan kurang ngarti baheula perpindahan ideologi dan lain-lain sebagainya batur geus merancang seperti eta wallahu alam kaditu na gubaha kakaraker kalut-kalutna lain lalagaan kalutna dunia ieu mah ieu mah keur carita baheula Raja Namrus ngepek geus eutik ka dieu teh eta can sakumaha kayak kukula dicaritakeun nu aslina kita melah kakaraker satai kuku. Nah, ieu Raja Namrud modar. Paehna kureungit. Ironi kan, jelema nu ngaku pangeran, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, atuh pangeran aya di nyana julukanana. Paehna kureungit. Eta urang kan ironi mun kitu mah paehna perang bareng jeung kitu tentara Panglima. Kemudian nyana tertusuk deres gitu makan kadangnya serem ya malah renyit kan eta kan etis itu renyit ya Allah sakumaha gedena renyit sih kunaon teh ditempak atuh pugu enggeus bisa ditempak ngapung engke ka dieu deui tempak deui ngapung deui maha kawasa Allah untuk ulah sok ngalawan ka Allah sehingga deh urang mun manggih renyit urang kudu ngomong renyit nuhun aing geus sia. Raja Namrud paehna ku sia teh. Kege renyit lain ku aing, bapak kolot aing. Atuh. Aju aing madak nuhun. Aju cak renyit kege sia ku aing saja.
ya suka macam-macam ka aing nun Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim kejadian tersebut katakan di Turki, ujung Turki. Orang pun ka ditu ayat tempat urut pameuleman Kanjeng Nabi Ibrahim diabadikeun sampai zaman babari ayeuna kapal loba duit ambalaya beli tiket babari kunaon atuh urang haju lockdown teu daek lelempangan ningali sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim teh didinya bersyukur ka Gusti Allah sodakom besarebu sapi 300 onta 100 malaikat seluruh berikut jeung manusia kata jika Kanjeng Nabi Ibrahim barahan-barahan teh datang ke malaikat Jibril teh minta widi ka Gusti Allah yang ngalayat ka Kanjeng Nabi Ibrahim ku kataji kana kabarahanana tu Kanjeng Nabi Ibrahim teh saat eta kadatangan tamu. Waalaikumsalam. Ibrahim Nabi Ibrahim itu malaikat salangit di bumi apaleun kabeh kana kabarahanan anjeun ieu sodako mani hantem-hanteman teh embe 1000 sapi 300 onta 100 kunaon make izin pohara jasa tanding encan sakumaha ieu malantaran embe sapi onta teh nu Allah dititipkeun ka kaula ku ari dek dibikeun deui ka Gusti Allah melalui sedekah boro-boro eta deui hewan awak abdi ge pernah dikorbankeun dibeuleuh eueuh nanaon asal ti Allah dikembalikeun deui ka Allah ke anjeun teh saha abdi teh itu makhluk langit Jibril Masya Allah bebek jatuh di tadi sugan teh tetangga baik gitu Jibril abdi teh oh budak kata tamuan teh kira-kira malaikat Jibril urang mah kata tamuan teh RT aduh batur mah kata tamuan teh malaikat insyaallah Haji Pendi moal kebal deui kata tamuan malaikat ngan lain Jibril malaikat eta teh anu mun kapanggih jeung nyana atuh ya Allah ya Rabb ayeuna Kanjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah ya Rabb abdi bersyukur ka Gusti Allah ayeuna teh abdi nyuhunkeun Gusti ka Gusti teh anak anu pikaresepeun abdi teh geus jarita ka hamba Gusti nu ngaran Jibril ieu teh hewan teh anu Gusti dibalikeun deui ka Gusti boro-boro eta hewan abdi lagi kapan kungsi dikorbankeun dibeulem cacak-cacak abdi mun boga anak haju abdi teh anak abdi teh ieu teh dititah dipencet ku abdi dek dikorbankeun ulah ning hewan anak dek dikorbankeun tuh Masya Allah karim nu mentak rob naon garang-garangna doa Kanjeng Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin Gusti bere abdi anak anu saleh Kanjeng Nabi Ibrahim tidinya titah berangkat ke negeri Syam Syria inni zahibun ila rabbi sayahdin abdi teh dititah berangkat ke negeri Syam abdi berangkat
berangkat menuju Gusti dititahku Gusti saya dina nu Gusti teh bakal nuduhkeun ka abdi minta petunjuk ka Gusti Allah. Ayeuna doa Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul dibere boga anak ngaranna Ismail. Kasep pikar sebut ieu ngaranna Ismail pinter aya di Ismail Kasep aya di Ismail. Ih lucu di Kangjeng Nabi Ismail, Masya Allah. Gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim dikabul doa anak diberi anak dua Ishak jeung Ismail. Mantap. Versi Yahudi mah beda. Anu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Ishak, Nasrani sarua. Nu dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Ishak, lain Ismail. Coba ke ngadengkeun orang Kristen. Tetapi Kangjeng Nabi urang ngajelaskeun nu dipencit adalah Ismail. Anu waktu keur hamilna kapan dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh Siti Hajar teh perintah Gusti Allah ka Mekah. Datang ke Mekah teh dipanggieunkeun saung tina palapa korma. Barang keur gede beuteung dipanggieunkeun saung ti palapa korma ai prak instruksi ti Gusti Allah kudu balik deui ka Syria. Bayangkeun kurang Siti Hajar teh tinggal sabrol-broleun. Salaki titah berangkat deui ka negeri Syam. Bebeja Kangjeng Nabi Ibrahim. Hajar, istriku tercinta. Aya naon Kak? Agak dek balik ke Syria. Iya betul. Itu nyawa isuk jauh sore. Tapi kieu Kak, eta teh kakak teh itu teh dititah ku Allah. Apakah memang ieu hayang sorangan? Justru dititah ku Gusti. Kak. Ai dititah ku Gusti mah ulah ning beurang peuting kudu berangkat bae. Abdi mah geus nemah bae ka Gusti Allah. Di asalna ge abdi teh ti Allah, kuari dititah ka Dia ku Allah. Aju kuari deuk ditinggalkeun kakak titah ku Allah. Enggeus segala berangkat, ulah asa-asa. Kula geus pasrah diri ka Gusti Allah. Tah awewe tah kakaraknya tah. Kadenge ku celisia. Ya Allah, ya Allah. Urang mah kapan lamun aya pamajikan keur gede beuteung aju ditinggalkeun. Hai, ya pagawean saha ya? Ye, ditinggalkeun ngeunah bae. Ye, yang ngeunahna bae ye, deuleuh ye. Awe urang geus kabayang ku urang. Komo bangsa urang sepatan mah do. Ya, jangan ngomong geus ngaco-ngaco bae pan. Tapi Siti Hajar mah abdi barek pasrah ka Gusti jatah tadi da geti Gusti kuari titah ka Dia ku Gusti aju ayeuna rek ditinggalkeun titah ku Gusti enggeus abdi barek pasrah ka Gusti pasti kabelah dituna aya rahasia-rahasia Gusti. Ya Allah ngeunaheun gadenge kitu urang. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat menuju Syria atas perintah Allah. Teu nyileuk deui saeutik ge ka pamajikan beusi disangka deudeuhnya leuwih aya kadua ti Gusti Allah teu nyileuk serem ka deuleuh Pak. Dan mandak urang lamun nganterkeun mondok lamun geus beres urang balik ulah sok nyileuk deui ka anak dadah moal betaheun ka anak ge. Mun teu anak ceurik sia nu ceurik. Geus berangkat bae. Ulah sok nyilek deui, ke menang 1 meter nyilek deui, menang 5 meter. Moal aya bahan bisa ngaji teh budak. Iya, ulah. Geus berangkat. Anakna gebot tega abah teu neuleuh deui. Aing mah sarua jeung dipiceun bae beureun ieu mah. Tapi rahasia eta, betah makalna. Ya, Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dititah berangkat teh ka Mekah teh cek sakaol mah Kangjeng Nabi Ismail umur 7 tahun.
cek sakal mau umur 3 tahun falam balagha ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang ka saya bisa digawe sorangan Kangjeng Nabi Ibrahim teh datang ka dinya ngabaturan cerdas dan pohar sering diskusi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim budak terutama ketuhanan ya Allah cerdas dan pohar iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim doa teh Masya Allah datang ke poho Kangjeng Nabi Ibrahim karena bahasanya ulah ningka karak hewan ulah ge dikorbankeun ulah lamun boga anak gedek dikorbankeun dipencit ku kaula poho ka bahasa eta malam tanggal 8 tarwiyah ngimpi eta impianana dah ngimpi teh ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara he anaking Ismail abah teh tadi penting teh ngimpi naon bah ngimpi anni ara abah teh ngimpi azbahuka mencit anjeun madza tara kumaha pendapat anjeun wahai Ismail fanzur pikir coba madza tara cik Kangjeng Nabi Ismail abah teh pan nabi ai nabi mah pan teu sambarangan ngimpi atuh bah ulah jeung cangcaya ngahareupan impian teh laksanakeun pencit abdi bah Masya Allah cik Kangjeng Nabi Ibrahim teh kehelanan can yakin abah ge geus kieu bae tanggal 8 kurang tebus baik ku 100 embe Kangjeng Nabi Ibrahim nebus impian sodako unaon ai malam 9 malam arpa teh ngimpi deui percis impian teh kos impian malam 8 ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara anak king Ismail dedehnya naon bah abah teh ngimpi di percis kos ngimpi anu paleman kamari abah teh titah mencit hidup bah ngomong deui bae pan kamari ge abah mah nabi ai nabi mah atuh pan teu sambarangan geus bah laksanakeun eta perintah teh pencit abdi mana anak nu kos ulah titah dipencit anak urang mah ieu titah ka warung bae pang meulikeun rokok ya abah tah duit teh ya sia udah titaheun aing tah beuli ka titah rokok tah engke kombalina ge jangseun anak urang tah kos kitu tah sakalina meuli kadu amal kolot geus neuleuh deui datang ka manjangan beung budak ka mana anak urang mah tolol atuh kurang badi teh angan neangan budak ka mana geus poho ka rokok mah goblok keur main gobag ya Allah budak baheula kos kitu tah tolol aja saya aya kuari ge jelema datang ka kuari ge kos kitu kene bae jelek ngejeding ya Allah eta budak urang kos kitu Masya Allah Ismail wow. Tapi cek Kangjeng Nabi Ibrahim mah bawa kita impian teh jelas guys waribat tebus deui 100 embe Masya Allah nebus impian kunaon malam ke 10 teh ngimpi percis kos kitu keneh bae ya Allah orenganan ieu teh andek ngabuktikeun omongan Kangjeng Nabi Ibrahim nabi mah teu meunang saomong-omongna ulah ningka karak deui hewan abdi kapan dikorbankeun dibeuleum masalah cacak-cacak abdi boga anak deui ku abdi deuk dikorbankeun dipencit ku abdi mah bentuk rasa nurut ka Gusti Allah andai kata anak kita dipencit ku kula mah
geus eueuh nanaonan jasa dina jero hate teh dunia geus eueuh sama sekali. Tanggal 10 mahirna madu dek dilaksanakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar mana aya naon bapana kieu mana budak Ismail pandian baju-bajuan nu bagus sisiran jeung minyakan gitu dek dibawa ka mana dek dibawa ka nu hajat makan-makan aya tah di pandian bajuan disengitan disisiran dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim tapi Kangjeng Nabi Ibrahimna bari mawa tambang jeung peso langsung Kangjeng Nabi Ismail ditungtung. Iblis bingung. Saumur dumlaing can orang bingung jak iblis kakaragayeuna. Aing pohara jasa bingung namanya bapa bencit anak. Teu kaharte ya ieu cak iblis. Aing nu bingung nya nu deuk bencit aing nu bingung. Iblis. Iya. Dah. Aing deuk datang ke Hajar. Wajar. Nyaon teu anak dibawa ku bapan atuh lain nyaho-nyaho deui penting di pandian ge ku ieu eta teh lain sa dibawa-bawana aya kitu eta teh deuk dipencit banyak bapa mencit anak cak Siti Hajar tadi neuleuh teu berangkat tah mau tambang neuleuh eta deuk dipencit menurut anjeun eta abahna deuk mencit anak teh maksudna naon nyana teh cenah dititah ku pangeran nu ngaran Allah mah nya pangeran ditah mencit anak cek Siti Hajar salaki kula nu ngaran Ibrahim nabi moal sembarangan ketika titah ku pangeran berarti bener andai kata bener titah ku pangeran atuh anak bade dipencit titah ku pangeran ieu masalah cak iblis aing hese nganggoda ala ka model kosieu atuh. Wanita mana yang seperti ini? Waduh, andai kata ada dua, udah jangan di kemana-mana. Siapa? Ya Allah, iblis datang ke Seleh. Akhirnya datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Ibrahim, ayo mana ya? Di mana? Mencit anak. Ayah, tidituna bapak mencit anak. Oh, pada dikalaksanakan perintah Allah ya mah. Buat teuing ieu mah lain perintah Allah. Ieu mah semata-mata. Ieu mah ngan sakada kembang. Hees mimpi anu teu bener ieu mah. Hei iblis, aing teh nabi goblok. Sia deuk kagoda ka aing. Emang aing teh jauh sia iblis. Ngabecir iblis. Sieun iblis wah beres ieu iblis. Ibrahim gagah aja. Galak aing bisa-bisa ditikem gonyana tambang mawa peso mawa tungtung lama lain anak aing cak iblis. Waduh teu bisa ngagoda ka Nabi nyulusup deui ka Kangjeng Nabi Ismail mana itu dituntun teh dipencit macam bapak mencit anak ieu kambang dibawa peso ke saya tanyakeun ka Abah eta teh dipencit teh maksudna titah kusah cenah ge titah ku pangeran nu ngaran Allah teh namun memang cek Kangjeng Nabi Ismail titah ku Allah atus sami'na wa ata'na li amri rabbi tinggal nurut bae sami'na wa ata'na kana urusan pangeran mah tuh sanajan teu dipencit ge pae-pae keneh je pokoknya asal perintah Allah geus aing mah moal kudu diingkekeun deui jang ge paeh keneh bae bari nyokot batu nya ditimpa tata iblis jat kena mata kencana pecak bah cek iblis sahan wani mecakan aing cek kakarak aing jadi pecak kok sieu cek ngebecir iblis waduh teu beres sakitu ieu gara-gara ngagoda Ismail aing jadi pecak besi manggih nu pecak iblis tapi mah Masya Allah nah nu mentak dina ibadah haji
urang daya jumratul aqobah jumratul ula jumratul wusta aqobah teh ula wusta aqobah. Nah eta teh berarti ieu teh anti iblis. Jadi urang nimpah teh ieu teh keur carita ngusir iblis, anti iblis. Teu kudu di ditu kuari ge. Di urang lamun aya anak urang ieu iblis asana. Timpahan ku urang atawa urang nyandung nu kolot marahna sia iblis ye ieu teh aing teh nyandung teh parentah Allah kok ku sia digalakan aing berarti sia iblis ye timpahan ku urang nu kolot ayo sia kege sia balik diusir ya Allah ya Rabb. Nah pengusiran iblis anti iblis jumroh. Akhirnya Kangjeng Nabi Ismail teh langsung dek dipencit bah ai parentah Allah matalian abdi talian maksudna abeh ulah gerak-gerak abdi hiji syarat teh abdi teh talian wasiat abdi ka abah di mana dek dipencit talian heula. Nomor kedua banget abdi nak kabumikeun kahandapkeun abeh abah ulah neuleuh banget abdi besi abah teu wasa. Nomor kaduana jubah abah singsadkeun besi getih acak-acakan ka jubah abah nu mancer engke bakalna ganjaran abdi teh rada kurang. Nomor kaopatna anu kenceng mencitna pesona nomor 5 na kudu diseukeutah. Abengke abdi babari ngaluarkeun rohna teu hese beleke. Nomor genepna baju abdi bukaan bikeun ka emak bejakeun ku abah mah ka emak ieu teh Ismail teh dititipkeun ka nu bogana ta ieu bajuna geus ulah ditanyakeun deui. Besi engke emak hayang neuleuh kula deuleuh bae bajuna ai jelemana mah geus dititipkeun ka Zat anu maha sagala-galana. Nomor katujuhna ulah aya budak leutik anu ulin ka dieu besi engke ngajoak budak leutik neuleuh abdi dipencit. Nomor kadalapanna ulah aya budak leutik nu sagede abdi ulin ka imah emak besi engke emak tunjak-tunjuk tah anak teh nu dipencit teh sagede kieu anak teh sagede kieu omat nyabah. Masya Allah geus ayeuna mah bah pencit abdi talian pangeran dikahandapkeun beungeutna tek langsung pencit kenceng Kanjeng Nabi Ibrahim set cabut di teuterak bah nu kenceng atuh bah ulah atuh lalaulan kitu ka anak maka anak nu kenceng sih sakali deui pencengkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim cabut set teuterak keneh bae teuterak mana Ismail kurang kenceng bah udah Kanjeng Nabi Ismail bukaan bae tali nambah daripada abdi di talian maningan ulah di talian besi engke ku Allah pajar abdi teh kurang nemah mending dibukaan heula tali ini pesona atuh nu anu seukeut ya Ismail ya dikabatukeun blok batu belah urang kumaha aya geus langsung pencit deui itu dipencit وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Ibrahim anjeun teh geus bener-bener ngabenerkeun kana impian anjeun geus ngalaksanakeun sakumaha perintah kaula harita malaikat Jibril teh titah ka sorga Jibril malaikat kabeh keur nongton Ibrahim bencit anak lain masalah bencitan nemahna jeung nurutna nu ngaran bapa jeung anak teh pohara nurut jasa ka aing moal aya tandingna gantian ku ari ku embe habil lu aya di sorga dipanggul ku malaikat Jibril set embe nu gede
wa fadainahu bizibhin azim. Akhirna digantian Kangjeng Nabi Ismail teh bizibhin azim make bagi bas anu gede. Mantap kamari geus dijelaskeun korban teh ulah nu kunyin ulah nu kuru urang boga pamajikan kunyin ge hese ka dieu nyekel tulang ka ditu tulang kitu mah urang lintuh pohara teu kudu make kasur ya Allah nah digantian ku ari make embe maha kawasa Allah mbekna langsung plek dikedengkeun pencit malaikat Jibril wakila Kanjeng Nabi Ismail wakila Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cik Kanjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cik Kanjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah orang eta takbir titiluan langsung dipencit girese tah eta teh tanggal 10 bulan haji waktuna waktu duha ieu tah deuk ngajelaskeun angelnya waya dulu waktu duha asup waktuna mencit kurban teh sesuai jeung pemencitan Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap Kanjeng Nabi Ismail teh izar tabati syamsu di mana panon poe luhur karumin luhurna satumbak sapangadeg yauman hari dina poean lebaran eta teh sabada dilaksanakeun babdaqad rakaataini wa khutbataini khafifataini tah di dinya dipencit tak Masya Allah karim mantak datang ka ayeuna urang lamun mencit kurban sunah maca takbir ngan ulah nurutan nu tadi ulah nurutan kana mencit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cak nu saurang la ilaha illallah cak nu saurang Allahu akbar walillah emang sia Jibril urang mah langsung we urang bareng ulah haju tiluan sia sok aju macem-macem ndek nyiptakeun urang nyiptakeun kos kitu yuk aju cipta-cipta sia mah nyin resepan geus aing Jibrilna cenah sia Ibrahimna atuh nu jadi Ismailna kudu dipencit ya Karim ya Allah tah sakedeung deui ku arikan Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Jumat lebaran nah iyalah Jumat lebaran 2 kali urang ke masjid hiji lebaran 2 Jumat aya nu ngaulahkeun Jumat masalah dek lebaran hungkul mah nyicana 2 kali masalah aya kaolna andai kata terjadi lebaran pe Jumat teu kudu Jumatan hiji sibuk silaturahim ka jauh 2 ese balik deui atuh cara Kanjeng Nabi mah heula ngahukuman teh kos kitu ai kuari silaturahmina di dieu ka pasar Kemis mobilna aya atuh balik deui da bisa praktek mal Jumat ai mah SP goblok sama tuh aduh ya Allah ya Rabb ya datang gairah kurban teh waktuna wa yabqa hatta taqruba akhirat tasyrik jeung tetep waktu kurban teh hingga surupan poe dina akhir tasyrik
tasrek teh tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 ngaranna tasrek tuh. Nah iya sabab-sabab di ngaranan nu mantak di ngaranan tanggal 8 teh tarwiyah lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim begitu ngimpi haju isuk-isukna mikir terrehat ngaranna tarwiyah disebut tarwiyah pemikiran mikirilah ieu teh impian laksanakeun apa teu tebus tanggal 9 di ngaranan Arfah nu mantak di ngaranan Arfah nyaho bahwa impian teh ti Gusti Allah Arfah tanggal 10 nahar teh artina pemencitan pemotongan nahar ngaranna inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal itu kene tasrek nu mantak di ngaranan ayabut tasrek ieu adalah poean kitu moe daging tasrek teh moe daging jadi daging ku loba-lobana dipoe di urang mah beurang di deeng deng teh cak sia cak aing mah deeng atuh coba bahasa baheula deeng deeng saya yang menang be ongko Masya Allah Karido